ya Gusti teh. Asa haranaan Gusti Allah sararape terus barang gawe teh. Asa hayang dowegan bangun seger marana mun wujud dowegan ya kieu ya. Murung sugan ayaan. Biasa teh si ohang sok aya teh urak dowegan teh nya. Dina eueuh geuningan. Biasa mah ieu datang ka kalapan teh yo sok aya murah yo. Tapi eueuh di mah. Jika itu alhamdulillah ya Allah pemilikan abdi teh ya Gusti Allah abdi anu kana angkat cida teh alhamdulillahirabbil alamin nya ieu manggi teh ganti Gusti Allah tuh kota dua-dua nya ari pemilikan mah moal ka mana tidak geus kudu milik urang mah da aya we ka urang geuningan teu kudu riweuh neneangan jika si ohang ieu teh hang mah bedog. Bedog naon rek? Iya. Mana mah adukan euy. Oh, aya bedog eueuh. Di mana eta? Di ditu. Non? Di ditu, di sawah. Anjing, euy mana milikeun aya kebeneran aing. Kebeneran ieu bantuan atuh. Lain mana mau bedog. Non? Oh, bedog. Teu jang duduk mah. Urang-urang di ieu. Non? Urang dibunuh lah. Aing mana ieu? Ih, tenang mulung aya teh tadi tengah hulang aing hayang dowegan. Gusti aing ku akur hana aing. Nya milik Mas Yahang, aing teh keur ngahulang ya Gusti sayang dowegan itu kana angkieu. Mulung ada nya aya sia. Ieu mana gede milik aing rek? Mah teh kari maneh ke ulah sok riweuh nya. Heueuh aing bener euy. Geus milik mah anger geuningan ka urang. Bedog eueuh nya. Tenang anjir. Teu kudu jeung bedog jeung aing mah, sia mah kos teu apal wing wae. Oh, sok atuh kumakeun. Tenang jeung aing mah. Teu kuat teh geus urul anjing. Kudu jeung bedog atuh sia mah. Ha, aku kumaha eta maneh atuh ka dikitukeun eta. Ah, nya kena heula bedog we. Dah urang sia mah jeung riweuh. Heuh teh dikumakeun eta kunaon meulahna. Teu kudu jeung bedog atuh malah jiga kieu wae. Kunaon atuh satari huntu eueuhan kunaon atuh. Yo. Anjir. Tinggal lihat atuh gelang aing. Sia mah kos teu apal wing wae. Basa kamari beulah batu teh kusar ku ieu. Nyapelekeun atuh sia teh ka aing teh. Percaya aya. Anjing sia. Da kudu cicing dinya tah. Mana yang bedog aing bisa kalahkan teh diinum geura ieu teh ka. Astagfirullahaladzim. Ku uing ieu mah ditonyok cicing dinya tah teh kudu riweuh atuh sia mah. Heuh sok atuh cingkok kumaha eta teh. Ulang ganggu nya aing konsentrasi. Aki dahar ke mana nya? Heuh sok buru teu kuat aing hanarang kieu ieu. Kosong aing teh guguru kamari teh rek. Heuh sok atuh buru geus teu kuat ieu. Sia mah tuh. Tinggal di gelang uing atuh ku gelang oge sia teh sing era. Kok teh bisa meulahan jiga kieu-kieu acan mah tuh. Cing. Asik bener atuh sia teh. Ari mana ngaganggu konsentrasi wae. Cicing atuh kudu meulahan jiga kieu wae sia teh. Sok atuh sok. Kok kudu ku bedog. Ulah ngaganggu nya. Heeh. Hong wilahe. Naon? Mantra teh hayu hong wilaheng lain eta da jang mulah mameureunana bisi salah setelah bating mantra mah. Anjing nya. Oh, eta mah eta mantra ngaleungit. Eta mah. Sok loba wae aing nya. Tenang heula, moal tenang. Anu mana nya? Doana teh nya. Oh, aing ingat ya. Cing rek. Sing yakin manehnya bahwa ieu bakal beulah heueuh. Aing asa podo ya rek euy doana. Oh, anjing ingat. Sing balik atuh teh geus teu kuat ih inget geus asa kieu. Cing lah cing. Cing ciripit tulang bajing kaca pikat. Ini sama cek aing teh. Ngaganggu wae aing konsentrasi. Mana kalakah nyanyi aing mah. Nyanyi naon pan aing keur maca jeung eta doa. Aing atuh balik atuh da doana eta mah. Anjing aing sama. Cicing atuh arek kita hayang hayang geus teu kuat mana mah kalah nyanyi atuh da ka kumaha aing kalah ngareng keneh. Sok atuh aing sedosa atuh aing nama ye. Sok aing mah. Anjir, bener kitu si ohang teh itu teh. Tapi nak ketang tapi kamari ge cenah aya kejadian si ohang teh. Tapi akeun deh percaya we nya ka si ohang ah. Yuh, aing lihat kan. Sok atuh kalah dikieu. Ini mana aing nya? Tinggalikeun nya. Sok. Ayo. Siap teh. Aing ulah sok loba gaya hirup patah kita. Aing gerong kalakan garing da dina juga kitu patut. Aing. Aduh. Anjir.